Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu, wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Guru nyaeta dina acara ngadongeng anu mana dina waktos ayeuna Mang Guru bade mangdongengkeun neraskeun hanca carita anu katunda nyaeta judulna Demung Janggala karangan Bapak Tatang Sumarsono. Mitra kaum dangu panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-12. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan kumaha jujutan jucungna ieu carios. Keparayun sadayana. Karep uing moal bisa dihalang-halang jeung disingsieunan ku sakitu. Pokona mah teu isukan nya pageto, teu pageto bulan hareupna tacan pareng keneh taun isuk. Pokona arek bah. Bapak kukutna teh nempas. Terus deui bah uing moal rek kumantung ka Abah ngan hari satadina mah uing teh ngarasa atoh dume asa boga jalan piraku sugan Abah embung mantuan uing. Demong ari pakarpan si laing geus sakitu panteng nama nya kumaha si laing we. Ngan tadina dewek mah melang da di hente-hente oge dewek kasih laing teh geus asa ka anak pituin. Najan si laing cicing jeung dewek teh ukur di bawah sangsara. Omong Abah Demung sanggeus lila ngahuleng. Perkarakannya Abah jeung emak ku uing katarima pisan. Cacak lamun basa eta uing teu ditulungan ku Abah. Tangtuna oge uing geus paeh ka bawah palit. Demung gancang nepas. Perkara niat hayang mulangkeun ka nyeri apan bieu oge geus disebutkeun lain karek setahun 2 tahun. Tapi saperak uing dikukut ku Abah eta paniatan geus nyangkaruk dina ati. Eta anu jadi sababangna uing soson-soson meusi diri hayang diajar ngulinkeun rupa-rupa pakarang. Buat kebenaran Abah ngayunkeun cacak lamun bareto Abah remen ngahulag jigana uing moal betah cicing di dieu. Jadi tataharna teh memang geus lila ngan pedah tara dibetuskeun ka anu lian. Ari penting ieu buat kebenaran asa manggih lolongkrang. Najan kitu uing moal rek masa sangkan Abah biluk jeung ngarojong pakarepan uing bah. Nya dewek ngarti kana si hate si laing Demung. Pan-apan bieu oge geus disebutkeun dina emprona mah dewek moal bisa ngahalang-halang. Tapi mun teh mah dewek aya niat nuturkeun si laing. Anu jadi dadasarna teh ukur rasa nyaah. Nya perkara urusan si laing jeung para menak dewek mah ukur semat taram-taram. Nya juga berarek ngalaksanakeun pakarepan mah dewek bakal marengan lamun si laing geus nyebut sanggup dewek baris nuturkeun. Mitra kaum dangu sadaya, Demung mencerong banget bapak kukutna. Tali batin anu nganteng kurang leuwih jero 8 tahun peuting
eta beki eces ngaudatna. Ayeuna dewek rek nanya. Omong bapak kukutna. Sanggeus manehna duaan lila apa henang-henang. Nah, pakarapan si laing teh bakal cumpon lamun ukur di pigawe ke urang duaan. Tong nyaritakeun eta bah. Anu penting mah niat urang masing keuyeng. Omong demung. Teu bisa kitu da demung. Urang ulah jol-jol gapro kudu dipikirkeun heula masing jero. Kumaha carana anu bakal pihadeun jeung nguntungkeun. Ya lamun ukur ngandalkeun niat jeung kawani tur kaayaan urang ukur batan sakieu. Sarua wae jeung ngahudangkeun maung hees terus urang ngasongkeun beheung kana sihungna oi. Ari maksud abah kumaha kitu? Urang kudu loba heula batur bah. Di antarana eta moal pimahieun euy ukur ngandalkeun tanaga duaan mah euy. Abah sanggup neangan deui batur bah. Demung nanya bari mencerong. Handoy hando tembalna. Nya saha pijalmaeunana anu bakal sapuk jeung pakarapan si laing. Apan dewek oge daek sote bakatku nyaah ka si laing. Ari anu lian mah nyaho teuing dewek oge teu nyaho deuleu. Mitra kaum dangu sadaya demung ngahulang caritaan bapak kukutna memang loba benerna. Atuh kieu wae bah pakarapan uing anu sabenerna mah tong teuing ditembrakeun ka batur. Cukup ke urang duaan. Mun teh mah urang rek neangan balad. Bibitaan wae ku anu sejen. Sageui mun teu haripeut ditembongan pihaseulkeun anu mucekil mah bah. Ya benernya. Ku dewek we urang cobaan we atulah. Mitra kaum dangu sadaya dina emprona memang hese mapeng balad teh sakitu geus aya bulana anu bisa katepungan tur daekeun diajak ngahiji teh ukur sawatara urang. Bari eta oge maranehna teh lesot disikep curiga ngan untungna teh anu kahareupna bapak kukutna. Cak lamun manehna sorangan mah moal ieu aya anu ngagugu. Bapak kukutna anu sok ngojok-ngojok sangkan anu sejen daekeun sabilulungan. Kitu oge daraekeun soteh cenah ukur pikeun sawaktu-waktu wae. Mun sakirana aya pihasilkeun anu kaitung mucekil. Keur naon abring-abringan oge ari gegeleunana ukur sagede curug mah. Sanggeus kitu demung tatahar pikeun yang hareupan sagala kamungkinan anu baris timbul salila manehna ngayakeun gawe bebarengan. Masing kalah kumaha oge jalma anu dikumpulkeun ku manehna teh anu teu baroga pikiran panjang. Sabab ukur ngandalkeun kaludeung jeung kawani teu beda ti ngumpulkeun ajag atuda. Lamun dibere hate teuing pasti bakal ngareweg. Kitu deui lamun dikerasan geus tangtu malik ngalawan. Tapi deui lamun hantem di paraban kana moal ka arah gawena da bakal hees kateterusan. Mitra kaum dangu sadaya usum panen geus rengse huma ngahaja diberakeun heula
ti ditu nama itung-itung sinareureuh pare geus diampihkeun ka leuit di kebon ngadadak combrek rame-rame deui engke lamun geus rek nincak ka usum ngiji eurihna dibabad terus diburu cur hujan ngasek di mimitian melak pare dipaselangkeun jeung palawija sareng sena ngampihkeun pare demung ngahaja nepungan Aki Rangga ari pek di huma kasampak suwung pangangguran ditatanyakeun pamatuhanana akhirna teu burung kapanggih leumpangna lalakon hampir satengah poe bubuhan katalian ku dulur kulawarga anu dianjangan teh teu asa jeung jiga dina lebah ngakuna pokna oge asa katumbu deui babarayaan. Syukur ari hijab geus bubuli heula mah gimana nya sodnya bisi kolot hijab jejepeun rek saminggu rek 2 minggu hijab cicing di dieu daya halangannya nya pek wae sabecahnya da lain jeung sasaha ieu lu omong pribumi demung ngarasa betah dadakuna mah pedah anu dianjangan loba pisan luangna rek nyaritakeun naon wae Aki Rangga teu boleh ngabicilan katerangan anu merenah timimiti bubuk leutik tuncap tancep tatanen tepi ka urusan anu patali jeung nagara di manehna nyampak anu matak demu ngarasa manggihan guru nya beubeuje lu di dieu mah ulah tepi ka calecot omong yang hijab teh anak rajin juranangga lain gunya nyaon Aki mah ngajaga bisi ka emper ka menyak gija ieu sanu nyaho kena bakal jadi mamalaker diri hijab sorangan jele omongna basa keur ngobrol paduduaan. Padahal mahnya Aki kejadian geus leuwih ti 8 usum tapi naha tepi ka ayeuna masih keneh tacan rengse-rengse walon demung ih Kak Sep urang teh kudu apal rama hijab teh apal sakitu coh-cohannya ngabela Kangjeng Jipaci ari Kangjeng Jipaci apan sakitu jipi kacecepnya ku urang wecan mah dianggapna ge ulon-ulon karaman anu bahakana timbalan Kangjeng susuhunyan jadi cek panggila Aki mah najan geus aya 11 tahun oge menak anu ayeuna kawasa bakal terus ngujag-ujag sakur jalma anu aya patula patalina jeung bebarontakan baredo ditanya ukur terus deui hijab kudu apal apan papayong ukur kiwari teh dijenengkeunana ku Kangjeng susuhunyan kitu deui sakur menyak anu aya di sahandapeun nya ayeuna teh geus ninggang kana babasan ganci menyak ganci lalakon dah eta sababnya Aki tarapi rajeuneun pipileueun kana urusan anu aya patalina jeung nagara Aki mah milih cicing we dah teh mah teu mikeun lamun kudu ulun ku maula ka anu teu sapuk jeung angeun-angeun mah nya da lelembutan Aki mah teu cop ka urang wecan ti bareta oge euy elu. Aki di heula kungsi nyebutkeun pajar ayeuna aya kuloba dedengean naon maksudna eta teh Ki kitu pisan lu ayeuna teh Aki mah anu rumah saukur jadi somah di basisian asa barangga ngigilan kapalai menyak pamunjutna teu boleh meraul kapalaina kudu hantam di subadanyen ari anu karipuhanana mahnya bangsa somah mani asa teu kaur buluan geus bogohing sebatana gapikeun migawe rupa-rupa papancen nagara ladang makaya sorangan oge kudu wae aya anu dicaoskeun hancengan pangagung paralun lain rek bahakana pisaur tapi da kumaha atuh rakyat oge badan sakieu kaayaannya nya pangagung kagungan hajat rahayat anu kudu nangkesna di mimiti salam sereh tepi kaingon-ingonnya
Nah kangjeng dalam anu kitu peta teh Aki. Agi mah teu apa mun mapai kabubuhnya mah ngan anu eja sarahayat mah ukur bisa nyangga papanjen di luhur kiju kahandapnya oge kiju malah memindeng nama pamudot di luhur teh sok ngabeukahan di jalan anu macak cek Aki oge Aki mah betah keneh cicing nyaung-nyaung di nu simpe ngarah teu loba jejengean ngan nyakitu deui ari hantam-hanteman ningkurkeun maneh karunya deui ka anu lian ka anu sok marenta pamuncangan ka Aki tah keur bulan hareup geura urang dia teh kudu nyaoskeun sapi pelen hiji pek we icung di saban lembur kudu nyayagikeun munding hiji kira-kira bakal sakumaha lobana anu dicaoskeun ka Pangagung geus puguhing ari sabang saning lalab rumah jeung beas mah cek beja barang caosan keur urang dayeuh teh ti mimiti minggu hareup di kunjalan anu asalna ti Pakijulan mah demong ngahulang sakedeung minggu hareup. Nah kira-kira bakal kalebah mana nya ngaliwatna. Nah atuh Aki cicing wae lain nembongkeun sikep demung nyarita sanggeus lila ngahulang. Heuh Kak Asep apaan cicing oge sikep sanyana mah atawa maksud elu ngalawan kiju Nya Ki. Da lain lawan-lawanyeun aduja itu mah samakna bari kawasa ari urang mah nya lemor nya paor atuh teu beja ti bonceng ngalawan kadu apaan. Atuh keun wae Ki bonteng ngalawan kado oge sugan ku cara kitu mah para menak jadi nyeraheun yen aya keneh bonteng anu wanian ngalawan kado. Si elu mah geus tong nyaritakeun wae eta bisi kadengieun ku cak-cak bojas apaan minyak mah rea socana timbil cepilna euy. Ari geus urang kudu kumaha atuh Aki. Aki Rangga teu gancang ngajawab da puguh hese keur dijawabeunana sanggeus rada lila kakarapok nyawara. Tapi lu Aki mah yakin yen hiji waktu mah kaayaan teh bakal robah. Robah sote lamun aya nu ngarobahna Ki demung gancang nempas. Nya pasti bakal robah. Allah matarahan anggeui di bongkoknya anu salah awal akhir bakal kaboker jeung kabenjon. Kuring mah teu sapamandegan Ki. Ari kahayang lu kumaha giju. Kuring mah hayang nyieun tarekah moal masrahkeun ka Gusti tembalna. Maksud teh tarekah anu nyaan ajan kudu ditembus ku pangorbanan anu rohaka. Ulah Aki moal ngijinyan. Aki Rangga gancang begat kalimah. Lamun lu boga panyanyaan kiju buru-buru gerak singkahkeun di ayeuna keneh hayang jadi menyak mah sekuju ku cara naragal kiju jalu. Da lain hayang jadi menak kuring mah Ki. Hayang nyaon atuh. Hayang mulangkeun ka nyeri bongan kahirupan kuring geus dikakaya jeung disangsara deungeun tembalna tandas mitra kaum dangu sadaya. Puguh wae Aki Rangga ngarasa reuwas dumeh incuna boga pakarepan saperti kitu. Tapi bubuhan kolot anu geus asak jejehan sikapna teu pati ditembongkeun kalah pok nyarita leuleuy. Lain gitu atuh caranya lu. Kudu kumaha atuh Ki. Menjing awet-awet we umur jeung canyaga hijib je sing yakin hiji waktu mah kaayaan teh baris robah apaan euy. Beu kaalaman oge biheung Ki. Teu kaalaman ku urang beureun ku anyak incu urang atuh. Omong Aki Rangga. Wah kuring mah asa moal bisa bareut ngadaguanana oge Ki. Nya wayahnya we urang teh kudu camaha jabungan ayeuna keur teu nyekel lalakon. Omong pribumi deui.
Aki oge ngerti kana jero-jerona hate lu tapi pemaksudan hidup teh moal pihajieun jeung na deui urang kudu inget yen mun teh mah urang rek nembongkeun hiji ketnak omat dadasarna ulah kacecep sorangan sabab jeung pamadegan aki mah naon-naon anu dipigawe ke urang teh dadasarna kudu keur kapentingan balerea ari hidup mah pan lain kitu. Da make kudu mamawa kepentingan batur kuring mah teu nyaho-nyaho ieu Ki. Akirangga teu ngomong cek dina pikiranana hese teh ngalalempengna oge pakarepan budak kawas kieu mah di kasaran komo cacaku leuleuy oge anger murugul. Geus we obrolan ngeunaan eta mah urang pungkas nepi ka dieu heula. Omong pribumi sanggeus lila pahaneng-haneng. Jigirang anjing jaya teh geus maju ka tengah peucing geuning ngelu. Mitra kaum dangu sadaya najan geus ngagoler di kasuran tapi demung teu daekeun wae reupeurem sanyana manehna hayang terus nempas kana pamadegan akina tapi meureun lain pihadeun demung geus ngeuh aya waktuna teu sajalan jeung pamadegan batur najan pernahna jeung kolot sorangan. Aya deui hal sejenna anu ngalantarankeun manehna habeun nyileug caritaan akina ngeunaan aburlan mohon mitra kaum dangu caritaan akina ngeunaan abrulan anu rek masarahkeun caosan keur menak minggu hareup teu weleh ngagoda pikiranana. Waing kudu diakalan pokna cek demung dina jero hatena. Mitra kaum dangu sadaya urang caritakeun ayeuna dina minggu hareupna. Henteu salah beja teh mung. Piraku mang eces pisan da ninggang boy ieu barang keur kadayeuh teh di kunjalanana temba demung. Eta we atuh urang geus kesel ngadagoan tapi tacanjol keneh wae geuning. Urang dagoan euy mun teu tulus poe ieu meureun isuk. Omong anu saurang deui. Mitra kaum dangu sadaya. Aya welasna jalma anu harita ngumpul di dinya teh. Puguh wae lain gawe enteng ngumpulkeun jalma sakitu dina jero pepoean teh. Mangkaning pamatuhanana nararenggang. Kabeh geus tarapti jeung taki-taki sabab barisnya hareupan gawe gede megat aleutan anu ngunjalan barang caosan pangagung. Geus meh setengah poe maranehna ngadago-dago di lebah di jalan liliwatan. Moal kitu maranehna nyokot ka jalan ka juar jajar. Asa piraku mang da lamun kadinya mah muter jabadai jalan age rumpil
kana piheseun lumakuna oge komo lamun bari jeung nungtun munding mah ceuk demung bari nempas. Ari dewek mah anu matak rada melang teh oy, nah urang baris pimahieun moal dina nyaheureupannana. Omong Abah Demong. Aku pangrasa kuring mah cukup Kang. Walon si Jangkung. Mitra kaum dangu sadaya teu lila ti harita kadenge juru telik mere Tanggara ngahaja manehna sina cicing di lebak. Mohon mitra kaum dangu ngahaja manehna sina cicing di lebak di tempat anu rada negla ngarah awas ka anu bakal ngaliwat. Boro, sararea tarapti. Demung paparentah. Anu welasan jalma teh jelung-jeleng laluncatan katukangan tatangkalan anu rajeg sapaparat jalan malancar bari ngatur siasat sangkan anu dipegat langsung kakepung teu beda ti lauk geus asup kana jero bubu sararea rancingeus teu meunang aya nu meleng. Mitra kaum dangu sadaya nya wae teu sawatara lilana aleutan teh geus cunduk. Anu nanggungna aya genepan, tukangeunana aya anu nungtun munding duaan, minangka palatukna anu leumpang panghareupna pacalang opatan, leumpangna oge henteu ngadangah-dangah maneh, ngalenghoy wae da puguh bieu tas nanjak. Cindekna bangun anu nyalse da puguh sasarina oge taya. Mohon mitra kaum dangu da puguh sasarina oge taya nanaon ieu teu ngeuh yen ayeuna mah balai geus nampe di hareupeunana. Mitra kaum dangu sadaya Demong ngahuit anu sejen jelung-jeleng ti panyebutanana bari ngalugas pakarangna sewang-sewangan puguh wae matak reuwas keuremah cikeneh tas nanjak sakitu netekna ari ayeuna disampakeun anu megat bari samakta pakarangna tur jumlahna sakitu reana. Pikeun anu borongan mah piraku teu matak sawan dipegal. Mohon mitra kaum dangu dipegat begal di tempat anu sakitu hara-haraeunana. Euleuh mitra kaum dangu rubina waktusna parantos seep insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Mangguru sija amit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mios.